Met. Si Benjo kerenaan eta. Nunggu antrian sumbangan meureun. Memet. Nunggu antrian sumbangan cenah. Sembarangan bae. Dina ge nanya ka aing, aing oge henteu. Jo, mana sih dia? Ulang heuleung ngilu ka luhur. Ku hayang nyaho bae. Dia kuing. WC ditanyana. Nah, si Benjo kerenaan sih dia. Mang Deden ka Memet, Benjo mah keur nungguan kapal lewat. Nungguan kapal lewat. Nek naon ge? Dek minta duit lah, jeung meuli ciki. Eta sia dasar idiot minta duit ka kapal. Ka Memet, Benjo geus ngomong berkali-kali, mun Benjo enggak suka dibilang idiot, ngerti enggak sih? Ka Memet hayang nungguan Benjo marah. Ngomong naon sia? Sia mana ka aing ah? Ento. Ngomong Usah. Bos, ayo kopi ya. Benjo hayang ngopi yeuh. Nah, saya ngopi. Udah patungan tos ya. Nyaho Ngopi sia. deui. Udah Benjo hayang ngopi yeuh. Bong, siapa patungan? Ih, pugu teu boga duit, ngaranna meureun mun Benjo boga duit mah, moal nungguan kapal lewat. Urutan aing lagi. Karek bareng ngopi kueng. Oke Kak Memet. Siap 86 pokoknya mah. Yo, kayak deui nya. Embung. Mang Deden mah rajit tulangna ulet-uletan. Meja. Aduh, Met. Kok perubahannya? Kurang kieu be. Ih, kayak aing mah. Nimu-nimu dompet kek. Di sini duitnya 100 juta teh ya. Eta sia. Emang Mang Didin mah cocok jadi kakek si Benjo. Beda pemikiranna jeung nu lain. Emang aing nang gitu Memet. Manuk jesngek amun tengah poe ben sada. Ganeng. Serem keramet udah mah. Saya berapa? Enek bahasa ka aing. Anggus, ih. Oh, dia lama bengek. Cicing. Sia deui loh. Belah. Lu serius mah. Lu serius mah. Ini ya. Ai Met. Dek di ieuan Met ku si Benjo. Si Mumu kemana sih? Kubel-kubel teuing. Tik, sampai aing dulu tik, kayaknya leungit eta mah. Atuh lah Mumu ai mah leungit ngaranna. Nyaho mumu ayam meureun ngaranna. Atuh tompel ai aya mah aya meureun ngaranna. Hih, teu bikangna teu badotna sarua bae aroon. Emang tadi ku saya ditendun di mana kitu Mumu? Ngaranna meureun tika ai teu pohonuna nama mah leungit meureun. Nyaho ngomong ka kami mah oon, horeng manehna ge oon. Geus. Kayaknya ragek di jalan eta mah, soalnya tadi aing bersih warung Teh Desi. Oh, geus saya mu tangan, bisi kapan ku batur hook duitna. Honggeus sayu mu, gampang nyeblak mah ke deui. Nu penting mah dompet sia kapanggil heula. Oh, sayu. Hai geus saya ge. Aing keur babari mah babari minta duit ka maing. Keur hese mah hese. Goceng ge teh dibere. Pun ning mah. Sugan we nih mudom. Subhanallah, karaki ngomong sugan be nimu dompet. Malah beneran nimu. Aduh. Masya Allah, loba amat di sini. Mana bareureum di doang bibir ibu-ibu arisan. Mapurlah, bisi aya jelema anu neuleun. Kalau Met, geusnya cangkul. Dik di jo. Bikin aing joncan. Saya dititah ku aing mah. Geusnya ka Memetnya. Mana bareu di tajina tah sanggul. Wat. Sirinti kunaon itu? Cuma cengir bae, sisirin sorangan. Woi, bantu aspal, kadis ya? Ih, batu aspal cenah. Sian ke mana, Rintik? Atuh ndek nyamper bebek tika lah, ndek ngajak jajan ke warung Teh Desi. Kasubek, Benjo hayang ilu yeuh. Benjo hayang jajan ciki he. Yang jajan ciki kita Jo. Oh, Kasubek. Oh geus ayo, ilu sasebeuna saya jajan. Beneran tak Kasubek? Bener na Benjo, mumpung keur loba duit aing ye. Asik. Emang masih ngajual nandi gitu caro? Kuari mah aing boga duitna lain menang merek mah aing deui, Met. Oh, tah. Terus mang di mana sih ya? Menang Nemo. Nimu. Oh, tadi di ditu.
Tuh. Karak mah tadi aing ngomong, sugan nimu-nimu dompet. Kalau masih ya nu nimuna. Geus rezekina meureun mang kudu urang rezekina. Aya meureun bek setik mah bagi-bagi. Oh, gebek, aya meureun. Tenang Mang Didin. Mang Didin sia met hayang nanaon ge dibelikeun ku aing. Tapi sia kabehan kudu nurut ka aingnya. Geus oh. Oke, mantap. Mang Didin jeung sia duaan met Jo. Ilu ka ieu masih mumu. Aing dek ngabahagiakeun bebeb Tika. Atuh keudeng bek. Jajan be ya kopina, hook tuh. Ngopi heula urang. Oh geus ge, tapi kabehan bari ngurutan aingnya Bos Subek. Bos Subek cenah. Alah, pokoknya mulai ayeuna saria kabehan manggil aing Bos. Oke? Oke. Didin, Memet, Jo, urutan aing. Ayo, urutan. Urutan. Sebener benjol ngurutna. Oh. Ih, Memet, kok sama ngejitak sih? Saha anu ngajitak bos? Tuh si Irang anu ngajitak bos mah. Barunya, ngeunah bahasa nyalakeun ka aing pan. Seun ngajitak. Ih, Mang Didin, kok ngejitak deui sih? Sanu ngajitak, oh bos. Bos, ente ngajitak aing mah bos. Tuh si Memet ngajitakan sia mah. Kulit jantung. Nuduh aing bisa pak koma sak ku aing. Geus lah. Teu bolarna urutan aja lah. Geus. Benjo, kunci ngejitak aing sih. Mau libere ciki sia ku aing. Oh, jadi sia anu ngajitak bos. Jo. Benjo. Kami masih disalahkeun biasa anu ngajitakan bos. Orang siam meureun. Ih, pugu Benjo ngajitakeun nurutan Mang Didin jeung ka Memet. Nah bahas ya nyalakeun aing pan. Geus. Ayo, ilu jeung aing kayak masih mumu. Oh, ayo. Tapi gotong aing ya kayak masih mumuna. Aing. Anggus mah turutkeun bae. Kalau badut ge mah yuk. Oh, sih. Langsung saya gotong. Ayo. Jo gotong jo. Oh, geus Subek naik. Didin. Mantap ya. Si Bejo, si mah awakna geledeh tuh duaan. Basubek. Gimana nya ragagna? Mantak geus anu nimu doang ngamu. Oh, tadi dompet mata jelema mantak haruru ngabaranya, lupa dompet ngegoler di jalan mah. Basubek. Subek kurang itu digotong-gotong. Bos deh. Basubek. Halo Bebek Tika. Turun. Bisa kunaon rintik digogotong kitu. Ih, kakak bogo ge ngaledek bae. Tuh kumaha ge piledekeun jasa sama beungeut si anak. Cek aing ge, bos. Mending kilo bae tah beungeut tuh jeung bawang. Punekon sia. Beb, aing jajan bung. Bung, keur boga duit aing ayeuna mah, japasina ge jajan make duit aing. Tenang Beb, kuari AUB keur boga duit. Jadi sepuasna Bebeb jajan. Etik, Benjo genek dibelikeun ciki ku Bos Subek. Masih nuturkeun saran aing tah, ku aing sia titah ngajual imah. Atuh henteu leutik Tika, mun saran sia diturutkeun mah berarti aing jadi meureun HS di kolong jembatan Amperana. Haju menang di mana ge? Menang nimu Beb. Nimu. Oh, tadi aing nyamper sia Beb ka ieu si mumu. Nimu dompet. Nimu dompet. Wah, eta mah dompet aing bebek aing ritik. Oh, tah. Oh, dompet aing bebek aing ragag di jalan. Geus kadikeun dompetna. Tip, doangna lain dompet aing eta mah. Geus tempo heula mu ulah lain-lain kayak besing bener kayak dompet sia eta. Ih, beneran doangna lain. Bek, dompetna loba duitan ho. Oh, mu. Tuh, bener lain dompet aing eta mah. Soalnya dompet aing mah uduitan 1000 ge. Terus ngeuk naon ge neangan habek-habekan ka ditu. Nyaho, ngececapean nyaparanas kieu. Kumaha ge, soalnya eta mah dompet kesayangan aing, nang-kenang-kenangan ti mantan aing anu di Bandung. Keke kedeng. Di lain mau dompet sia. Ih, aja dompet aing mangge di mana sih? Di tuh. Oh, nuhun ya, Jo. Sami-sami. Berarti ieu dompet masih rezeki aing keneh dong. Aduh, saria carape kan mentes keliling nang dompet si mumu. Kumaha lamun ilu jeung aing ka warung. Oh, tapi aing mah hayang nyeblak bek. Oh, Bek, aing geus saruang seblak. Gampang, leutik eta mah. Geus, mending urang ka warung Teh Desi heula yuk nu deukeut.
karak kayak orang beli seblak. Benernya. Oh, nges ayo orang jajan ke warung Teh Desi, borong orang warung nak sekalian orang beli Teh Desi nak, ujung dipajang di pos. Oh, Bek, masak ronda bae aing mel beuting. Gaya serintik. Met, sama ngajitakan bae. Ih. Maaf bos Ubek, hilap. Nges ayo lah orang Teh Desi. Itu mah lagi gotong di mall. Gas, ulah, tuh kudu. Ayo saya. Guys, di kamarnya udah gotong. Manganan sih. Bejo dong. Nges ayo, Bet. Bos Ubek. Bos Ubek. Gas. Garaja-rajan. Sapuasna. Awas memu. Naon ya? Ciki bek. Cik itu cokot. Ih, Benjo. Bek, lu pasti tompel mah. Tein mang. Tenang, Mang, tenang. Bang Deden mah kurang pantas dari yuk. Met. Baik. Enggak sih ya, mual narambah deh. Guys, Bek, geus seubeuh. Bebek Tika endek nambah deui moal jajana. Geus lah Bek, geus seubeuh. Nu lain kumaha? Benernya, moal narambah deui. Moal ke. Ada. Euy. Segera bayar, Bek. Sabar. Dompet masih ya, Bek? Pan menangin. Kok duitnya aya gambaran sih? Gambaran, Bek. Ih, ieu mah duit mainan Subek, duit mainan budak leutik. Oh, gitu. Ih, mah lain duit asli ge, Lu Bek. kumaha ieu urang ya? Orang. Atuh sialah. Kami mau urusan orang sia nu traktir kami. Nyaur entik. Ih, Subek, ku aya bae sia mah. Honggeus ge gara bebeja ka Teh Desi jajanana dihutang heula kitu. Atuh sarua bae meureun, Beb. Engke mayarna kumaha? Geus kieu bae, pokona kebehan mayar masing-masingnya. Terserah eta mah, anu boga duit bayar ku ari anu henteu boga duit, geus kebae ngahutang heula ka Teh Desi mayarna. Mung amat aing mah. Mulai si Tika nu tina mayar masing-masing nak toh harayang aing. Oh, Met. Ajuna si Benjo kumaha ieu engke mayarna. Jual tau otak sia, ja percuma boga ge teu berguna. Emang bisa kitu Mang Deden lamun dijual. Benjo, digayasakan ku aing lah. Geus bubar aing murah. Karip bae. Tah si Benjo na teh. Dalam yang aras saria. Sok ya engker nyer huntuna. Sliding ini di koy. Ih, main bola meureun di sliding. Bek, segera ngomong tah. Ngomong aja Subek. Beb. Siapa yang Beb nu ngomong, Beb? Oke. Teh, kami jajanna mayarna ngahutang heulanya. Ngahutang. Aisyah lagu nahaun Tika, gelis-gelis jajan ngahutang. Tah, Teh Desi, gara-gara Subek. Oh, kemana traktir kami? Orengan, duitna, duit telagan, duit mainan. Geus tah hayang nyaho aing mah. Lain urusan aing, nu penting jajanan aing dibayar. Geus geura kadekan. Boga duit, buku Teh Desi, kuring ngahutang bae nya. Ngahutang. Hutang ka bikinan dibayar sia Memet, bukan hutang dibae. Kumaha deui gitu teh, jatuh boga duit. Jangan tuh boga duit bae, pae be sia Met. Des, aing segalanya ngahutang heula. Sia deui geus aki-aki ge teh boga kaisen ka umur. Benjo ge ngahutang heulanya Teh Desi. Hih, aing kebal-kebal mah bangkrut warung aing dihartonan saria bae. Hih. Atuh tenang be teh kagak dibayar. Memet 10.000 nya, jeung kopi kamari 3.000. Jadinya 13.000 kabehna. Des, anu aing 7.000 nya. Aja saya benjo berapa duiteun. Benjo mah cuma 10.000 Teh Desi, tapi Beja menang teh nambah itu tuh. Geunah he ka sana